Udah gini nak? Pergi mie A. Oh, mie. Ya, Sabaraha? 50.000 aja, murah. 50.000. Atuh teu kira-kira pisan banyak minuk ke 50.000. Ayo dia teh ka warung teh boga duit teh. 50.000 nu kieu. Aduh, artosna ka kantun A. Artosna tinggalin A. 50.000 nu kitu. Tuh kira-kira 50.000 geus kawas di mana wae atuh. Ayo di mana? Ayo atuh cenah tinggalin duit teh. Dia tinggalin di sana heula. Ieu diantar kurang. Mana tuh duitnya cenah di mah? Ayo. Iya tuh pada di pilarian mending kayak nuturkeun ih. Ya, sok. Wing. Mana? Ayo tuh. Aya, atuh da aing mah 50.000 nu kitu. Aya tuh. Yuk di warung yuk. Nah, itu ya bener balanya. Nuhun ya, terima kasih. Aing nu kieu patut 50.000. Aksida. Bapak minta uang. Minta duit buat apa? Yang jajan. Duit bapaknya. Coba ke mama. Papa mah. Mah, minta uang. Ke bapak we deh, sama mama wae. Kata mamanya ke bapak. Kata bapaknya ke mama. Kucing deh. Dia mau kemana? Mencari uang sendiri. Dua. Ya, sengarik deh ya. Naon, Neng? Kalau ieu kagok keur damel. Iya abi teh tiasa ngaliek deui. Teu bisa ngalieu kumaha kitu cenanya. Emang kunaon kitu? Ya, sengarik. Ih, sok aya-aya wae tuh da. Kela. Antosan heula. Naon? Oh no. Jadi nu eta. Kela. Hari iya, duit saha Neng? Oh, nu abi. Ari kana duit mah langsung ngaliuk soranganna. मन से कहो मन की सुनो Assalamualaikum Bunda. Sore ini aku dimarahi sama bapaknya Ijam Bunda. Benar dia ke orang. Benar Malaysia. Ari mana kunaon? Curi jam mah katembak mah aduh yo. Mana si curi jam mana? Ayo cang sayang kurang. Jam. Mana yang carikan budak mah? Bapak, ini nyarikan. Tahan nyarekan. Tadi bawa nasi angkinnya. Masih pinyong. Mana? Sampurkeun. Ayo. Jam. Naon, Cek? Eta budak di dinya yang carikan budak kurang. Geus nya Cek, urusan budak mah tong teh kolot-kolot kecil ulah pipilueun. Geus meuni kana cicing. Kajedogkeun. Budak mah budak, kolot mah kolot. Emang kira balik. Balik. Assalamualaikum Bunda. Sore ini aku dimarahi sama bapaknya Ijam Bunda. Aku takut badannya besar Bunda. Assalamualaikum. Neng motor mama bos Neng. Nah, kursi Kumaha tuh ya tanya? itu Neng tenang, cuma tarik saheula tenang. Nah, mereka gue ameng nah kata di eusian bensina. Dia malain bensin Neng. Terus naon atuh? Terus pugu motorna butut. Wah, dah kumaha tuh ieu? Tenang guys. Lah marah-marah aku mah enggak bisa kalau saya marah teh. Cuma pesen ojek online lah. Nya sok enggal. Tuh, tos saya ayeuna teh sekedap dige datang tukang ojek. Ongko datara diperiksaan tidak? Mana tuh can aya wae. Tenang Neng, sekedap dige dongkap.
Ah, jangan iya berenang. Oh iya. Ya laras nu pesan ojek. Tuhun ya nu abi mogok aduh. Kata napi hati asa teh kami ngadang losan. Emang kunaon tu motorna? Ya wang cobi tinggal di gerak. Bisa kunaon ieu teh cobi kan. Wang tinggal di heulanya. Motor urang. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab naon? Kurang tadi kumaha. Ya ulah kalapiin lo. Ini ngalajokan wajib ya. Ngalajo ronggeng, cong higal. Ngalajo naon atuh Kang. Bungerakeun beri lagi ronggeng mah. Dua Kang lah kali itu. Resep kituan mah. Ya nu ambil lo. Nyaan. Salaman atuh nya binya. Sok diri atuh. Ada ya? Ya sok. Punten di mana? Di paling punten ulah heura deui punten. Punten aya euy. Ding. Ayo bedak, ayo ini. Karari tupisan aing mah. Kun, kemungkinan doraka ya begitu mah. Mama. Kau kira aku cupu? Kan lumayan. Kop bae aing mah topi itu mah. Nan, tinggal meuli deui. HP dong 4. Makasih. Go. Bun. Sabatang deui euy. Biasa ya tas macul tuh aduh. Capek. Udud atuh geus gawe mah. Kita boga udud guguh. Beat ududnya itu modalan. Hayang udud cenah mah dieu teh. Lain manganteuran. Aya asa matang. Menikmati mana we atuh. Bisa udud. Jadi Ieu teh beres. Ada nu teh lagi.
Mas, udah mau tutup? Warungnya mau tutup? Belum habis, Mas. Mau tutup? Udah selangnya. Belum habis, Mas. Mau tutup, Mas. Aisyah suri cangna karena untuk kesulitan kalau rupuhan kitunya. Ya karena untuk suri cang sih kalau rupuhan kitu mereka kita. Karena gaji kaya, kocak tuas, ampun. Aku nggak bisa, geus ulah kurang. Ya orang beri lupas tangan, tinggal gara gaji genan.